Keur masak ieu teret ka dapur nempo cau ararasak eueuh nu ngadahar lebar ayeuna mah daripada diantep cenah baruruk mending urang salekeun tuh mempeng panasna alus ieu teh da tadi mah isuk-isuk panasna teh ceudeuh panasna ceudeuh maksud teh eueuh panasna tah ayeuna mah dilanjut nyiksikan naon atuh motongan cauna meureun kitunya soalna kan lamun teu dipotongan pirakunya ngamamantes we atuh maksudna teh kitu kela-kela ieu teh bisa kitu cau muli di sale bae pokona malah urang nyeun gayemeun kitunya ieu teh teuing bisa teuing teu da soalna urang oge teh kakara cau muli di ieu di sale pokona mah ieu mah rek ngajaran rek bener henteuna teuing pokona kumaha engke we nya ulah salpok kanu beungeut abi nu encan mandi soalna da emang can mandi karek beres gitu maksud da anger sih sabenerna mah rek mandi maksudna geus mandi can mandi ge anger beungeut mah kitu ditekuk ulah salpok da keur baeut teh teu keur balarusuh mata keur hoream seuri da biasana ge sih ngonten urang sok buat baeud tah ieu teh ret deui ka tukang soalna keur ngagoreng sepi heuh sieun tutung ieu teh bari ngagoreng sepi teh bari nyiksikan deui naon sih motongan ieu meulahan maksudna meulahan cau kitunya jadi teu fokus kela-kela nah ieu teh make aya sireum ka dieu jigana mah amis cauna ieu teh mah tak aya sireuman paur sireumna urang awaskeun lah bisi jadi sale tah ieu teh geus beres meulahanana ayeuna mah urang lanjut dipoe teu kabeh dibeulahan si cauna teh kan ieu mah rek ngajaran heula heueuh bener henteuna kitu ku cau muli di sale tapi ieu teh kumaha sih sasampaian teh jarakna meuni jauh kieu meuni ampun dengan kumaha ieu jauh jarakna mah atuh meureunan kumaha ngagebros meureun ka handap bae tah urang be dieu we moena ieu mah lumayan rada nyangkeun nu tadi mah ngagebros pisan geus we heula sakitunya ayu